boga salaki kitu mah teu doraka kumaha pamajikan hirup disebutkeun modal ayeuna boga pamajikan disebutkeun duda lamun jadi aing pamajikanna ku aing mah tah si olotodna geus deui dicek teh ku aing mah talian dina tangkal cangkring suga dirongrong wae tah ku sireum ieu kararangge cing calatut tah kana olotod anu aya nogana. Lamun batur ngomong sia teh ulah waka gampang percaya. Lah batur modar dek milu modar. What? Apanan jelema mah resep adu domba. Ameh-aneh parasea. Ulah sok waka gampang percaya. Saacan aya buktina. Yes. Pan sia mah belet. Kalakah percaya anu ecek jeung ecek. Bener teu? Keur jelema leutik mah ieu nya lieur we. Gas teh dieuweuhkeun manu hejo, bola dieuweuhkeun langka ge lieur. Piraku ku aing kudu diganti wae mah ku hitut aing ieu ngagebrot. Leuheung lamun di seuneu turung. Aya ieu ender salam dunya. Beunghar onaman hayang dahar tinggal meuli ka restoran. Lapar-lapar tinggal meuli ka sangu padang. Coba ieu jalmi alit kos aing mah paling oge nirun seuneu beureunan kos zaman baheula. Belum pada manyun. Lah, euy beuki sangsara we, euy. Poro arah ayeuna gas diganti ku nu gede. Anu leutik oge meulina ileg-ilega. Ripuh. Jigah anu heueuh wae hareupeun mah pasang beungeut tampang polos. Nah ari tukangeun meni gede waos. Baladageun. Dengekeun besti. What? Urang teh kejauh ku salaki mah dianggap ngage Wonder Woman. Buktinya urang mah tara ditanyakeun. Ai kamu capek enggak sehari-hari? Ai kamu diem di rumah bosan enggak? Atau ai kamu pengen healing apa enggak? Yuh, panyeri hati-hati mah. Tara daek ditanya, kamu teh sehat apa enggak? Atau punya uang apa enggak? Cakapeung mah hayang teurik ose-osehan. Ari dasarna balangsak mah nya balangsak we atuh kardun. Untung segala dirayu, untung segala dibere janji manis. Engke beb, urang ulin ke puncak. Engke beb, urang ulin ka mall belanja. Lamun teka turutan saha nu era beungeut sorangan. Lagian ye awe zaman ayeuna mah teu resepkeun janji manis. Yes. Resepkeunna oge kana cicis. Omo modelan awewe kos urang. Dirayu teh ieu lain klemer-klemer. Kalakak utah uger. Dengekeun besti, lamun boga masalah rumah tangga, ieu selesaikeun teh masalahna, lain masalah hubunganana. Lamun nempo pamajikan, sumutat samutut, jumutat jamutrot, amek-amekan teu paruguh teh, salaki teh ulah pipilueun samutut, ulah pilueun amek-amekan. Dari sikap pamajikan mah anger kitu, ieu mung eleh. Yes. Nah naon oge solusina keur masalah rumah tangga mah sakalian pamajikan mah pedol ka kamar sok gawean dan naon oge ieu ku solusina geus kuramas mah aman. Dengekeun besti, mak mah lamun geus nyieun video. What? Ngajian geus kolot oge ngarasa ngora. Paduli teuing dek cek batur dek disebutkeun eueuh ka era ge. Nu penting mah anu iri tamah panas, urang gaya bebas. Bener teu? Baladageun. Keur para salaki anu osok mere duit ka pamajikan, lamun mere duit tah duit awet-awet. Deh dengekeun kardun. Emangna pamajikan maneh teh cengcelengan anu bisa diasukeun duit weuteuh duitna anger wae henteu kacongcai. Yeuh, pamajikan teh butuh balanja unggal poe. Keur mere dahar maneh, keur mere jajan anak maneh. Masalah boros teh boros mah ayeuna mah kumaha zaman. Da naon oge nu dibeli teh ayeuna mah serba mahal. Lamun masalah maneh mere duit ngasa ukur mere duit tanpa aturan. Yeuh, anu pinter ngatur duit mah awewe. Jadi teu kudu loba ngomong, nu penting mah dahar. Istri idaman di tahun 2025. Subuh jadi babu, berang jadi koki, peting jadi LC. Wah, mun digaji sabaraha puluh jutaan, euy. Komo ieu di booking na ge saumur hirup. Baladageun. Salila lain
lain urang anu boga masalah, lain urang nu cari masalah, dek tepatannya saumur hirup oge. Bodoh amat. Kaladageun. Bisi maneh kasinggung ku postingan urang, kasindir ku status urang, coba bejaan status nu mana jeung postingan nu mana. Kayak ku urang dek diposting deui. Baladageun. Dek teu hurung kumaha beungeut aing. Tara ulin jeung batur, tara ruyang riung jeung batur, komo deui gaul jeung batur, tapi teu luput tina goreng sangkaan jeung omongan batur. Baladageun.